Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana di pedar ieu cariyos sim kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun jimat panglaris bagian ke-12 ye karya Ibu Enok. Kumaha lajengna ye cariyos mangga urang kawitan. Waktu maju ka peuting harita budakna geus tibra sare keteyep Kang Oding kana luhur kasur goledak gigireun Nyi Oning ragamang kana puhu leungeun Nyi Oning nuker ngarengkolan si bungsu ingsrek kadenge Nyi Oning ngingsrek nyegruk cerik. Aeh kunaon deui Nyai kunaon geus atuh barina oge yeuh budak teh ulah sok dicengcerikan teuing apan cenah Nyai hayang beunghar pokna Kang Oding saenggeus malikeun awak ka Nyi Oning nuker ngarengkol. Aeh akang teh kumaha atuh Kang teu dicengcerikan teh yeuh kuring teh acan pernah ninggalkeun budak ari keur kuli ngarambet oge yeuh sok melang wae ka budak teh ayeuna rek ditinggalkeun mang bulan-bulan kumaha asa teu tega kuring mah Kang teu tega. Nya atuh ayeuna mah kudu bisa Nyai kudu bisa da ieu ge jang saha atuh jang budak keun kahareupna mah hirup urang teh jeung budak singga ngeunah ayeuna mah kudu bisa ngalakonan kumaha pait peuheurna kahirupan tah ke lamun geus lancar usaha sakahayang budak pasti ku urang hayang dicomponan cenah nu cikal hayang TV mudah-mudahan we atuh bisa meuli TV bisa pasang listrik Nyai anya Kang sanajan kitu oge hate mah asa Kang asa diseset ku hinis kuring teh nyeri ngabayangkeun budak ceurik teh nyeri kumaha ke Kang lamun budak gering kumaha ari Nyai pan aya ninina ieu da di dieu oge meureun da geus 2 bulan 3 bulan budak diajak ka ditu ke si Ujang mah lamun geus pare sakola pasti ku akang mah diajak liburan ka ditu urang bawa we jalan-jalan ka mall nya naik eskalator kumaha Nyai terang teu eskalator naon atuh Kang eta teh kalkulator teh naon Nyi Oning kerung ngadenge kalkulator cenah bisa lempang apaan cek pikirna kalkulator mah paragi gas nah di kota aya kalkulator lempang jaba bisa ditaekan deui eta teh Nyai taraje lempang apalnya sanes kalkulator meureunan eskalator Nyai Nyi Oning gideg saumur karak ngadenge ayeuna aya taraje bisa lempang. Makana we atuh Nyai cek akang oge Nyai mah kudu milu ka kota ngarah apal kumaha kalkulator lempang teh nya rame Nyai di kota teh duh seueur mall Nyai duh bisi hoyong balanja Nyai
hoyong baju, hoyong pakaian, hoyong lancana ge seueur atuh nyai di mall mah kitu nya Kang nya asa asa kabulator mah sok dipake jeung kompor meureun Kang dah harita oge aya nu nanyakeun di warung Ceumi kalkulatorna cenah rusak nah jika di kota mah kitu jika taraje nya Kang nya malah bisa ditaekan deui bisa lempang akang kitu kalkulator teh nyai beda nyai kota jeung di lembur mah yeuh geus sarua canggih di kota aya deui nu ngaranna helip tamah pintu ajaib lamun nyai asup keluar teh wah pasti nyai teh geus aya di luhur nya teteh Kang nya nya atuh pokona mah lamun geus di kota nyai moal hayang balik gerak moal inget ka lembur paingan atuh ari kitu mah akang poho ka anak pamajikan nah hor jadi kadinya geuning nyai teh atuh heueuh kadinya da nya atuh Kang bener ieu mah akang mah teu poho ka keluarga mah teu poho mun akang mah ngareketkeun wae yeuh bisi hayang balik ayeuna bisa hayang usaha babarengan di ditu hayu wae maksud akang mah kitu ari akang geus pageuh mah keukeuh hayang usaha kana dagang di ditu jeung pasti bakal hasil mah kuring panuju Kang panuju kana paniatan akang tapi kumaha mun sepi Kang daganganna apan ari rejeki teh Kang teu sarua Kang Sudin soteh dang geus mang tahun ngumbara di ditu Kang atos loba langgananana ari urang kumaha Kang kumaha ieu teh ari nyai yeuh dangukeun geura akang teh jadi jelema mah ulah leutik hareupan nyai apa nu penting mah urang daek ikhtiarna atuh daek neangan rejeki usaha piraku atuh moal pahili rejeki urang mah rejeki urang jeung Udin moal pahili ibarat sendal capit we atuh jeung sendok moal pahili lain nyai hari akang mah sok aya-aya wae penting ngadadak simpe Nyi Oning teu kadenge deui sorana barang ngareret manehna geus ngaguheur tibra yah dasar geuningan pamajikan teduh diajak ngawangkong kalakah tibra nyi kabina-bina teuing maneh teh geus peureum teh yeuh maneh teu ngarasakeun pisan ka kuring teh geus sono pisan kereneng Kang Oding sabari ngoyag-ngoyag awak Nyi Oning nya sanggeus kitu mah Kang Oding oge ngalayap pereng nya harita aya sora hayam kongkorongok jago kadenge menghudangkeun nu talibra sare kulisik Nyi Oning lilir nyileu ka gigireun nana harita aya Kang Oding geuningan ceuk Nyi Oning bangun nu reuwas rasaan mah salakina teh tacan datang ti kota memeh sare Kang Oding teh Noel henteu nya Nyi Oning kituna nginget-nginget samemeh manehna sare bawa Kang Oding teh ngahanca kuring kitunya pasakuring geus sare tibra cek pikirna kitu atuh rek subuh kudu diangir heula ieu mah pokna ngagarandeng ari nyai rekamana nyai sora Kang Oding ngadenge sabari gap kana leungeun Nyi Oning nurek ngoleset turun tina ranjang atuh erek kacai Kang
rek mandi di angir. Nah make di angir atuh nyai akang ge tacan Noel atuh can ditoel-toel ku akang oge. Kitunya. Nah atuh teh akang teh sono ka kuring. Puguh ari kitu mah puguh. Ari dioyag-oyag tadai hudang nyai teh. Kalakah we kerek meni nyegreg dasar. Heuheuh hampura kangnya baruk ayeuna hayang henteu ngadenge sora nyoning ngomong kitu mah langsung cengkat. Hayu wae atuh aya kana sajamna sora ajan subuh karak kadenge ti masjid kituna. Urang singkat wae carita panon poe geus meujeuna hanet moyan Nyi Oning beres nyeusehan Kang Oding mah saged rapih harita. Nyai akang teh reka ka imah haji heula nya ayeuna. Nya Kang, mugi salamet jeung sing hasil nya Kang nya. Nya dongakeun wae nya, mugi bae dinjeman duit ku Pak Haji. Assalamualaikum Nyai. Waalaikumsalam Kang. Tembal Nyi Oning sabari nempokeun di lalawang panto harita. Caturkeun harita Kang Oding nepi wae ka temah ka imah Haji Jumadi. Assalamualaikum Pak Haji. Cek Kang Oding kituna uluk salam nepi dina pakarangan Pak Haji Jumadi. Waalaikumsalam. Geuning maneh ding. Baruk cenah ka kota. Nah, geus aya di lembur geuning. Nya Pak Haji nembe kamari balik teh. Tereh geuningnya usaha teh di kota. Geus meunang loba euy duitna kitu. Henteu Pak Haji, biasa wae. Nah atuh, henteu balik. Nah make balik. Teu cereg pagaweanana kitu. Henteu ieu teh aya piomongeun we sareng Pak Haji. Soal naon euy? Soal imah apa naon? Hayu atuh urang ka imah wae. Tembal Pak Haji sabari malikeun awakna terus lempang miheulaan. Kang Oding nuturkeun ti tukang blus asup ka jero imah Pak Haji miheulaan diuk. Sok diuk ding euy, diuk. Nuhun Pak Haji. Siti nyeunkeun kopi 2 euy. Mohon sakedap. Cik kumaha ding? Aya naon ieu teh? Jeung piomongeun naon maneh teh yeuh? Asa reuwas-reuwas ieu teh kuring teh duh. Kieu Pak Haji nya sapuntenna we sataacana abdi teh. Maksudna ka dieu rek nginjem we jang modal usaha. Hayang dagang sangu Pak Haji di kota. Sugan we Pak Haji teh tiasa nulungan ka abdi. Eleuh atuh beureun kudu juta-juta modalna. Ari jaminanna naon atuh ieu teh? Ari jaminanna mah eta we surat imah. Nya insyaallah sataun mah nyuhunkeun dipasihan waktu sataun maksudna teh meureun bisa mayar tina hasil usaha dagang Pak Haji. Kitunya sabaraha atuh? Nya rek nginjem ieu we. Njem barang we 10 juta mah gitu. Atuh sakitu mah yeuh. Acan aya ayeuna mah. Paling aya isukan euy. Da kudu nyokot heula ka bank. Tara neuneun duit sakitu mah euy. Nya atuh Pak Haji. Teu naon isukan oge. Anu penting mah bisa minggu-minggu ieu duitna. Soalna di ditu keur ngadagoan anu boga tempat Pak Haji. Geus nya isukan deui ka dieu. Ayeuna mah tuh eureun heula wae.
inum heula kopina cek Pak Haji harita. Duh, hatur nuhun Pak Haji cikopina duh. Nikmat pisan Pak Haji. Sareng hatur nuhun. Alhamdulillah deui tiasa nulungan abdi. Cek oding semu lewa-lewe rek ceurik harita. Ari maneh masuk itu euy. Tapi aya syaratna ieu teh. Syaratna naon kitu Pak Haji? Lamun pageto rek maneh mayar, wayahna ditambahannya jadi 12. Kumaha sanggup teu? Aya anakan geuningan Pak Hajinya. Nya atuh. Piraku we mayarna sakitu deui mah. Apan kumaneh dipake jang modal usaha duit teh. Geus atulah sanggup Pak Haji sanggup. Piraku kuring teu kabayar mah. Syukur ari kitu mah syukur. Sanggeus badami jeung Pak Haji kitu sanajan aya anakan tapi cek pikirna teu kudu bet uras urus itu ieu teu cara nginjem duit ka bank gedean cenah kudu uras urus heula surat ieu mah langsung cair. Soding. Meni boboho sia teh boloho. Moal mungkin bisa mayaran hutang euy. Buah imah maneh jeung taneuhna bakal ku aing dibogaan garendeng dina jero hate Pak Jumadi harita. Pak Haji mah nyerengeh kituna nyumputkeun pikiran gorengna nu hayang ngabogaan imah jeung taneuh si Oding. Ya, sakali deui hatur nuhunnya Pak Haji. Kana pitulungna ayeuna mah kuring rek balik heula ka imah. Bebeja heula ka pamajikan. Nya, jug atuh bejaan. Duitna mah kitu isukan. Tos lohor wae nya. Maneh datang ka dieu deui. Sanggeus sasalaman jeung Pak Haji Jumadi mah terus bae indit kuragiru ka imah. Nya teka catur kumaha di jalan Oding nepi ka imah beungeutna marah mai bangun nu atoh ngabejaan pamajikana usaha nginjem duit teh jang modal aya hasilna. Nyai kah iya ka ditu Kang atunya. Nyi alhamdulillah Nyai Pak Haji teh bisa nulungan urang isukan cenah Nyi duitna dibere. Cek Kang Oding narianaker ngabejaan pamajikanana. Nya Oding mah karakah alum ngadenge beja nu jadi salaki jiga nu asa katempo kasieun minuhan hatena. Nah Nyai teh kunaon atuh Nyai make alum kitu teu suka ngadenge beja teh Nyai. Duka atunya Kang asa teu tega kuring mah rek ninggalkeun budak sieun usaha teh Kang taya hasilna. Kumaha lamun hutang teu kabayaran rek cicing di mana kuring teh Kang di mana? Tah lamun sieun bisi teu kabayaran mah tuh Nyai teu kudu ninggalkeun budak. Kudu bisa Nyai teh nya ninggalkeun budak. Da samentara ninggalkeun oge yeuh moal mang tahun-tahun jika nu mangkat usaha ka Arab. Cek Kang Oding kituna sabari ngusapan tak Nya Oning. Nya Oning teh unggut wae terus ngareret ka budakna ada ketai cimata ngadadak carinakdak deui geus kari sakucur-kucureun bae kana pipi.
Neng hayu urang ngirim ka bapaknya ngiring urang ka warung jajannya uang jajan ka warung hayu sekalian ameng kan ini asik jajan deui asik jajan deui cek budak atoh langsung nangkep menta diais ku bapana rak bae Kang Uding indit ngais budak ninggalkeun Nyi Oning nukeram bisa urang kocapkeun wae nya ngaratereh cunduk waktu ninggang mana mangsa Nyi Oning Kang Oding indit ti lembur lumampah ngadu nasib ka kota ngan sugan jeung sugan bae hirupna bakar robah tinu balangsak jadi sugema kasusah ku dunia kaasuh ka dunia indit ti imah barang ti subuh ngahaja cenah teu kanyahoan ku budak naik mobil bus megat di jalan ka catur Nyi Oning harita geus aya dina jero bus Nyi Oning teu daek eureun ngabangingik ceurik inget ka budak kumaha lamun hudang culang cileung meureun niungan indung duh hampura ujang neng hampuranya kumaha nya teh Kang lamun budak ceurik kumaha pasti culang cileung neangan kuring aduh bisa moal kitu Kang nyicikeun budakna ninina maksudna teh Kang tenang wae atuh Nyai tenang dungakeun wae budak teh sing bager jeung ninina nya Cang Cimin aqua tahu Sumedang jeung risol sora nu dagang dina mobil mani patembal diasong-asong ka penumpang Nyai hayang teu tahu Sumedang cek Kang Oding Noel tak anu keur ceurik harita Nyi Oding mah ukur gigi deug wae ditawaran daharan teh ku Kang Oding. Nah, ari Nyai teh kumaha atuh? Hoyong teu tahu teh lain gidag-gidag wae. Cai atuh, erek moal ye cai. Ke lamun geus asup kana tol, moal nu dagang Nyai. Kumaha akang wae lah. Teu hayang balang dahar kuringna ge. Pokna Nyi Oning micen banget ka salakina. Ih, ari Nyai teh jiga budak wae. Ya budak ololeho cerik bae ti tadi. Geus Nyai atuh geus, ulah cerik wae. Ratuh akang ku batur. Bisi bajarkeun Nyai ditenggelan ku akang keh. Kang tahu 10.000 sareng lontongna 4. Mangga sanggeus mayar Kang Oding meuli cai jangke cenah di jalan bisi lapar danggeus asup tol mah eueuh nu dagang jadi wae meuli bekal ti ayeuna yeuh Nyai yeuh ari karunya mah karunya akang ge ka budak teh karunya geus ulah dicengcerikan wae nya bisi budakna rewel di dituna karunya si emak keh kumaha lamun si nengna rewel hayang diais samplak meureun cangkeng emak teh ngadenge salaki ngomong kitu nyonir ngahulang pikiranna baluang mikir budakna ayeuna kumaha di lembur geus dibere dahar atawa acan atawa keur ceurik bae. Enggeus ulah cerik wae Nyai pusing akangna nempo nu cerik teh yeuh mending dahar tahu tuh jeung lontong beh seubeuh tuh tah buru dahar yeuh cek Kang Oding ngasongkeun tahu buru dahar buru bisi gering apa niat urang arek usaha lain ieu mah lain jalan-jalan ka kota teh deui matak ulah watir atuh Nyai nya ulah Nyi Oning nurut akhirna mah kasalaki rep
tecerik deui terus ngadahar tahu lontong bala-bala terus jeung ngarogot cai. Singket carita nyoning nepi ka tempat nu dituju gubug nu anyar dijieun ngajugrug di hareupeunana harita. Kang ari ieu teh imah saha Kang? Ieu mah jang warung urang nyai. Hayu atuh urang asup. Engke sore urang balanjanya parabot ka pasar. Ayeuna mah ngaso heula. Ngumpulkeun tanaga. Nyi Oning kituna sabari kerung sabab cenah waktosna seep. Aduh muhun waktosna. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-13 mangking ceungkeun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.